Kang, emang ari hirup kudu beragama gitu? Nyanyi atuh Jang, ai hirup mah kada beragama. Pami hirup teu beragama, hirup pasti bakal kacau Jang. Lamun hirupna jelema teu boga agama, engke hirupna jadi siga kumaha, Kang? Nya, lamun jelema hirupna teu boga agama, hirupna bakal siga sato, siga hayam, siga ucing, siga domba. Kumaha ari hayam, ucing jeung domba? Lamun rek modal di mana wae rukutukna, lamun rek ngompol di mana wae wewerna, lamun hayang kawin kan teu nyaho tempat, di mana we hayangna asal harita keur nafsu. Tah, maksudna jelema teh boga agama teh supaya ulah kitu, ulah siga sato. Oh nya, parah pisan dengan hirup teu boga agama teh. Aduh, matak mending boga agama hirup teh dengan. Nya Jang, matak hirup teh kudu boga agama. Ulah sampaikeun ka hirup siga sato, siga hayam, siga domba, siga nu lain, siga ucing nya. Ai ngaranna agama teh aturanana aya, tiap-tiap agama pasti boga aturan. Jadi ketika aya aturan, hirup moal sangeunana siga sato. Kitu Jang, wallahu a'lam bishawab.